Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi kalayan urang salawasna miara uhwa sangkan urang teu tijalike sangkan urang teu macike salawasna urang bakal tiasa nyumponan kana syariat Islam. Hakikatna urang kadat nu maha kawasa Allah azza wa jalla, syariatna mah urang antara manusia sareng manusia, silih hargaan, silih ajenan, bere maweh biasa, nulung mah geus biasana pisan meureun mulung butuh nalang susah teh kapanan eta bagian urang. Nah, nu mawi dina sonten, dina enjing, dina siang urang salawasna munajat ka Zat nu Maha Kawasa, sangkan urang salawasna aya dina pangjaring pangriksa mantena. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari, neraskeun si Rawing Kiwari. Der, Rawing, urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Nya memang galak misan tangan BWT kang ngawing-ngawing. Napina cenah ngecek beja mangan nu galak ngitu teh ngosok lewi galak lamun nyare ngejeng lalaki kang ngawing-ngawing. Wah, ngomong-ngomong gitu teh jadi ngosok ngayang ngawin kang ngawing-ngawing. Sok rupa-rupa wae kan teh si Anteng mah. Tenanaonan. Si Rawing kaget ningali Jumadi jeung baturna nyalampeurkeun ka si Rawing bari ting poyongkod. Di barung jeung ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman sikep nu kacida pisan hormatna, malah Jumadi kadenge nyarita. Akang nuhunkeun kana pitulung nari sugan teh lain jang Rawing teh ieu teh. Upama seug teh ditulungan duka ting kumaha nasib akang dua nuhun Rawing. Akang bener-bener ngarasa kahutangan budi. Kalau popoyongkodan kitu Kang. Kuring malain raja yo, cok kitu poyongkod kitu ih. biasa Kang Jumadi, sok nangtung aja ah. Arajeg. Kir kabeneran pugo ge bieu mah. Jeung nya deui sari langkingna terus kabur, sieun terus bogoheun meurinan ka kuring. Kitu teh Kang. Jumadi jeung saurang baturna jadi era sorangan ku sikepna si Rawing. Tetela jalmana teu hayang diugung-ugung sigana teh, teu lila Jumadi nyarita deui. Akang ge pugu teu nyangka bakal panggih di dieu jeung si Sari Langking anu geus mikat atau geus mikat adi akang dia kangaran Jumara anu nepikeun ka hanteuna pisan. Lantaran kumaha atuh nya susah nyaritakeunana Ji Rawing, sabab si Sari Langking kawilang awewe anu muhit ilmu setan. Geus loba jajakan jadi korban jadi mangsa dirina nu ngumbar asmara. Ari Kang Jumadi, euy mani kitu asal teh? Jeung geus wawu jeung Sari Langking di urang mana teh Sari Langking teh? Si Banteng Wulung eta eunang teh ateuleun sigana teh bibirna lamun teu milu ngomong. Ngenyang enta teh randang atawa masih keneh marawan. Geulis misan geuningan-nyangan ningalina mah. Ngawakna ngogengeusi ngejeng mengker sigana teh. Nah, eta masih Anteng ngeceng ka Sari Langking. Aduh, karunya teuingnya. Lamun nyaho ngeceng kitu mah ku akang tadi ditewak meureunan Teng. Cikumah terangkeun ka kuring Kang Jumadi. Lamun ngukur kana umur masa benerna Sari Langking teh geus kawilang awewe kolot nu geus rek nini-nini Rawing. Ngan manehna oge aji kajayaan, boga aji kajayaan. Ari karesepna nyata ngumbar nafsu birahi ka lalaki ngora atawa jajaka. Ceuk beja mah pikeun kalanggungan atawa kalanggengan aji kajayaanana. Akang jeung Sari Langking teh sarua datang ti Tatara Kulon, da puguh eta Sari Langking teh urut pamajikanana Ki Buyut Ireng. Ngadengi ngaran Ki Buyut Ireng disebut-sebut, si Rawing kereung puguh kaget meureunan. Sabab Sari Langking anu tadi tarung jeung manehna teh urut pamajikanana Ki Buyut Ireng. Si Rawing jadi beki panasaran, hatena terus nanya deui. Jadi penasaran ya. Jadi Sari Langking teh kungsi jadi pamajikanana Ki Buyut Ireng. Aduh, nya atuh geus kolot lamun ngukur kana umur mah. Ngan eta bet sigawan oja keneh we nya. Paingan itu ari boga ilmu kajayaan mah terus jeung Kang Jumadi aya urusan naon tah? Jumara adi akang teh dipikat ku si Sari Langking.
sigana bae abong jajakan kurang wiwaha manehna teu kuat ngimbangan nafsu setan si Sari Langking. Geus saminggu meureunnan cicing di imahna si Sari Langking. Waktu ku akang diteang geus ajal nyawaan dina kayan sepak pias haropak lir upama eueuh getihan. Sedengkeun si Sari Langking nanurutkeun beja init ka Gunung Halimun pikeun neangan kembang pancawarna. Atuh akang teh jadi panasaran kabeneran di akang oge boga tujuan anu sarua. Sabab akang dibejaan ku anu jadi guru pikeun kasalamatan jeung nanjeurna paguron watu jaga kudu boga kembang pancawarna kitu teh Rawing. Si Rawing ngareret ka si Banteng Wulung bajarita. Duh lah aing jadi loba nu ka Gunung Halimun lamun kieu mah teh yo. Ayo ka Gunung Halimun. Aduh jadi loba nu ka Gunung Halimun dengan pemang pancawarna. Tujuan di teng hayang metik kembang pancawarna sedengkeun cek beja tak kembang dengan hiji-hijina. Kumaha ngapi milikna nya. Jubadi netep antep ka si Rawing. Bari harita kedal di lisan. Nah Rawing satujuan deui erek nuju ka Gunung Halimun. Atuh lamun kitu mah meureunnan kabeneran sabab pikeun akang suka keneh kembang pancawarna beunang ku Rawing batan beunang kapimilik ku si Sari Langking iblis awewena. Anu tangtu bakal jadi indung rurusu bibit rurujit beki ngagalur sakarep ingsun meureunnan. Jumadi kacida ceceubna sigana teh ka Sari Langking. Memang bener Kang Jumadi, kuring oge boga maksud jeung tujuan rek ka Gunung Halimun. Kalawan harapan bisa menangkeun kembang pancawarna deui. Ngan kuring mah lain keur jimat tapi keur piubareun anu gering. Labah dieu ieu meureunnan bedana teh. Jumadi silih tetep jeung baturna. Beki kapikir ayeuna mah kumanehanana duaan pikeun nyorang nuju ka Gunung Halimun teh tetela lain ngan ukur Sari Langking jeung manehanana bungkul. Tapi si Rawing oge rek nuju ka tempat nu sarua. Kadenge harita si Rawing cumarita deui. Atuh lamun kitu mah satujuan meureun jeung kuringnya Kang Jumad deui nya. Eueuh salahna lah lamun indit babarengan lin. Nya nurut nya hoe kuring mah japu guacan kungsi nyaho di mana lebah-lebahna eta Gunung Halimun teh. Kunaon cek pikiran Kang Jumadi daek lamun init babarengan jeung kuring. Jumadi ungeuk bari ngawalon. Teh bayana Rawing. Malah ari keur akang mabungah bae nu aya. Kawilang jadi regreg meureunnan hate akang. Sabab sakumaha nu bieu karandapan ku diri akang duaan bieu upama seug teu ditulungan ku Rawing maduka teuing kumaha meureunna nasib akang duaan teh. Si Banteng Wulung kadenge milu nyarita mairan. Ngatum ngamun itu mah ngalus Maji. Ari mako-makonya mah memang mudung itu ngamun boga rasa rumah sama. Nyabab memang bener ngamunnya nih duaan ngento ditulungan ku Kang Awing-awing. Nang tunya nih duaan ngengges jadi koroban Nyari Langking. Tadi diomongin gitu teng. Dapu gujinis tau ke geus rumah saun nganu jadi hanjakal pikeun kuring mah teu bisa nyarita nu panjang lebar jeung Sari Langkeun teng. Sugan titik itu talajakna ngan kaina kuring rek nanyakeun dieu Kang Jumadi. Jumadi netep antep ka si Rawing terus nyarita. Nah naon rek ditanyakeun ku Rawing teh. Coba geura tebrakeun. Geura caritakeun sugan be akang bisa ngajawabna. Ngeunaan yo Ki Buyut Ireng. Geus lila ninggalkeun tatar kulon nurutkeun beja mah keur neneangan calon murid anu sakirana bakal bisa ngawaris ilmuna. Oke. Ari Sari Langking pangnanepikeun ka bisa nyangking pangarti ilmu tandang maruta teh ti saha eta teh. Nya puguh kuring dek nanyakeun. Eta teh ti saha teh nepikeun ka bisa nyangking pangarti ilmu tandang maruta. Jadi teh telepek ya lantaran penasaran ya Kang ya. Nyaan ya. Oh, jadi sarua rek ditanyakeun. Sabenerna memang akang nyaho. Memang Ki Buyut Ireng teh sakumanu dikanyahokeun ku Rawing.
Ki Buyut Ireng kabilang jago kolot anu geus eueuh sasamana. Hiji ngaran nu dipika serab ku sakabeh jago-jago anu makalangan dina waktu ayeuna. Sari Langking duka teuing pamajikan anu kasabaraha hiji, ngan anu jelas nurutkeun beja mah Sari Langking rela ngorbankeun dirina dipihukum ku Ki Buyut Ireng demi neuleuman elmu ti Ki Buyut Ireng. Anu sanggeusna Ki Buyut Ireng ngarasa bosen terus init ninggalkeun Sari Langking. Ti mimiti harita kahirupan Sari Langking beuki mangprung ku nafsu dina talajak hirupna. Ilmu Sari Langking memang lain bantrak-bantrakeun da pugu neuleuman ilmu ti Ki Buyut Ireng. Kelaneun ke bener ari Ki Buyut Ireng teh boga anak lalaki nu ngaran Jalur Rampang. Bener Irawing. Ngan antara Jalur Rampang jeung Ki Buyut Ireng kungsi pasaria paham. Nyata alatan marebutkeun Sari Langking. Da pugu antara bapa jeung anak sarwana teu beda ti ciduh jeung reuhak. Sanajan geus pada karolot tapi masih keneh ngutamakeun kana ngalajur nafsu. Si Rawing nyerenge seuri bari ngareret ka si Banteng Wulung terus nyarita deui. Aduh, aing aya bae. Edun teng euy. Nyaan eleh ku aki-aki mah yo. Tinggalin urang mateng, tinggalin. Madahal ngamun akang ngawing niat mah bisa we pokoknya mah. Aduh, nyaan eleh ku aki-aki tinggalin urang mateng sabab Ki Buyut Ireng beuki keneh ka ambewe euy. Sedengkeun urang ngan ukur kieu bae terus euy. Si Banteng Wulung nyarita deui. Urang mah ngeunteu niat be ka ngawing-ngawing. Madahal mah ngamun ka ngawing-ngawing niat mah bisa ka ngawing-ngawing. Marawan ngoge moal burung ngayangan nu daekeun ka ngawing-ngawing. Ngan cenah Raswati meureunan ngambek ke. Nu mata kitu pikiran akang oge teng. Hiji oge moal beak teng. Katambah deui ayeuna mah duka ting kumaha nasibna. Kang Jumat deui lamun hayang nyaho Ki Buyut Ireng teh sarua jeung tujuan urang ayeuna nyatana keur lumampah nuju ka Gunung Halimun. Jumadi kerung kawilang kaget oge meunang beja kitu ti si Rawing teh. Geus kasawang tang tue beuki susah pikeun meunangkeun kembang pancawarna. Nah Rawing dek bisa nyaho ka Ki Buyut Ireng geuningan. Di mana bejaan ngeunaan eta Ki Buyut Ireng teh Rawing? Atuh puguh kieu ya dongengna mah. Si Rawing terus nyaritakeun sacara singget ngeunaan Ki Buyut Ireng anu miang jeung si Keling anu jadi anakna pikeun nuju ka Gunung Halimun. Jumadi jeung baturna harita ngabandungan guaran si Rawing kalawan Daria. Teu lila si Rawing mungkas guaranana. Tak kitu Kang Jumat deui. Kayak gitu terus bae ngomong teh Kang Jumat dieu. Ari ieu nu saurang deui batur Kang Jumat deui saha ieu ngaranna? Dulur tawa babaturan ieu teh kudu bejakeun ka komandan. Si Rawing ngareret ka baturna Jumadi nu direret harita ngajawab. Ngaran akang Odon di Rawing. Kawilang masih keneh dulur ka Kang Jumadi. Tah kitu atuh milu omon. Ari pokok-pokoknya mah bisi hayang milu nyarita majarkeun teu diberean alas ke. Jadi kumaha ayeuna Kang Jumat deui? Kang Odon, narek neruskeun pamaksudan geus sanuju ka Gunung Halimun atawa rek kumaha? Jumadi ngarenghap narik napas panjang. Sanajan kawilang berat pancen anu bakal dilaksanakeun teh sabab teh geuningan anu boga maksud pikeun menangkeun kembang pancawarna teh lain saurang dua urang tur kaitung jago-jago anu geus boga ngaran wungkul. Tapi pikeun Jumadi tangtu beges kagok borontok ka Palang Carambang lamun teh mah kudu balik deui ka Paguron Watu Baja. Rek mulang balik di geus kagok akang duaan teh puguh Rawing. Nya ayeuna mah erek neruskeun lampah we. Nyeta nuju ka tempat anu dimaksud. Ari akang mah itung-itung ngadu nasib we ieu mah. Atuh eta nepikeun ka henteu hasilna teu bisa meunangkeun kembang pancawarna. Nya itung-itung lalajo we milu nyaksian atawa ngabandungan saha nu alus milikna. Ngan ceuk akang mah leuwih sugema jeung suka upama beunang ku Rawing. Ulah nepikeun ka dibeunangkeun ku jalma saperti Sari Langking atawa Ki Buyut Ireng. Sabab upama meunang ku eta
benangku eta upamana dua jalma atawa jalma liana ti golongan jalma jahat tangtu bakal jadi gangguan pikeun kahirupan jalma loba anu geus jelas kembang pancawarna bakal dijadikeun jimat kakuatan dina naon teh ngamekarkeun talajakna. Kuring oge cacan tangtu aya milik Kang Jumat deui. Ari sabab aya paribasa bagja jeung cilaka malain bandana manusia. Ngan kuring oge sarua susuganan kitu. Sugan parang, sugan aya milik, sugan aya alus nasib, ngobrol terus bari nangtung ya ieu ya teu puguh jeung Kang Jumat nya. Kang Odon. Puguh maksud yang leuruh ieu teh kalah ka ngobrol kieu ieu. Ai teh urang nyana teu lagi di warung tuh. Lapar ya betung. Si Rawing harita ngagandeang we lempang mudu kalebah warung. Jumadi jeung Odon nuturkeun lengkahna si Rawing nya kitu di si Banteng Bulung. Geus kitu mah si Rawing dibaturan ku Jumadi jeung Odon terus lempang. Harita leureuh di eta warung ngadon ngopi, si Banteng Bulung nya kitu deui sarua di alasan opieun ku si Rawing. Da puguh ari milu diuk mah da moal kuateun atuh bangkuna oge. Teu wudu si Rawing jeung si Banteng Bulung jadi bahan perhatian sarta caritaan sakur jalma nu aya di dinya. Pang-pang nama anu milu nyaksian kana kajadian nu lumangsung tadi di mana si Rawing nyalametkeun jiwana Jumadi jeung Odon. Saturkeun sari langking nu geus leuwih ti heula ngejat ninggalkeun tempat nu dipake tarung izin wewesen. Harita terus lumampah pikeun nuju ka Gunung Halimun. Sajeroning lumampah sari langking pikirna jadi ngait ka lalaki nu ngaran si Rawing. Anu nyata geus kabandungan ku dirina anu ngaran si Rawing nyangking pangarti nu mampu ngimbangan kana ajen tahapan pangartina. Si Rawing teh teh sabaraha kasep ari rupana mah. Ngan aya hiji daya tarik anu misah ti lalaki-lalaki nu sejen. Bet ngageter hate aing waktu sababaraha kali bantrok paneuteub jeung manehna. Hanjakal aing kakara tepung ayeuna jeung nu ngaran si Rawing sarta dina kaayaan kudu riributan. Na geus boga pamajikan atawa acan si Rawing teh nya. Lamun teh mah acan boga anak pamajikan, bagja kacida upama diri aing bisa mikat anu ngaran si Rawing. Anu saterusna diri aing bisa nulungan atawa mulungan elmuna. Tapi saha nu nyaho upama diri aing geus hasil menangkeun kembang pancawarna, bisa neangan deui anu ngaran si Rawing sarta bakal dipikat ku aji gendam pikatan. Nya bagja lamun diri aing nepikeun ka bisa nyandingkeun lalaki saperti si Rawing. Katingali sari langking seri sorangan. Imut sorangan lantaran pangaruh pikiran anu direka-reka ku sawangan sorangan. Sari langking lempangna kawilang gancang. Da puguh ari kitu teh mah lantaran hayang buru-buru tepi ka tempat anu dituju. Leuwihna ti eta dirina kawilang lain wanita biasa. Keur anteng sari langking lempang di lebah tempat nu suni, kawilang ti iseun sarta jauh ka pilemuran. Sanajan jarakna masih keneh jauh tapi sari langking geus bisa nganyahoankeun yen di lebah jajalaneun anu bakal dililiwatanana katingali aya lalaki duaan anu keur leureuh diuk dina lahan di tatar atau lahan datar malah bangun anu keur ngobrol. Ya hareup aya dua lalaki anu keur ngobrol. Nilik dina kaayana mah jelas lain lalaki atawa jelema biasa. Beda dina wandana. Leuwih hade aing nanyakeun ka eta dua jalma. Kudu ka mana jalan nu disorangsangkan tepi ka tempat tu dimaksud? Nyatana Gunung Halimun. Sari langking lempang beri gancang. Sedangkan anu keur diuk leureum harita manehna oge bisa nganyahoankeun kalebah sari langking anu keur lempang. Lalaki nu kawilang ora keneh ngan jembros bewos godeg jeung jangotan harita nyarita ka lalaki kolot anu saurang deui. Ki Jaro, aya awewe ngora lempang ka dieukeun. Nilik dina lempang jeung bajuna mah jelas lain awewe biasa Ki Jaro. Nah sahanya. Teu sangka di tempat anu suniki urang ditepungkeun jeung jago awewena Ki Jaro. Sing horeng teh gempar alias Ki Jemros geuningan eta nu keur leureuh di baturan ku Ki Jaro teh.
Duanana memang sarua diluntat ti leuweung seredan pamukiman Karaman Gempar Karoban. Maksud pikeun nuju ka Gunung Halimun. Ki Jaro ngareret ka lebah jalan anu keur disorang ku Sari Langking, nyerenge seuri bari ejeng ngandung harti bari nyarita. Bener Ki Jemros. Tetel beki deukeut mah beki sidik awewe geulis geuningan. Nah sahanya bedlu dengan lumampah nyorangan ngan jelas nilik dina wandana mah nya jago awewe na itu yo. Keun hayang nyaho urang tanya Jaro dewek jadi penasaran bet hayang nyaho saha eta awewe teh nya bener-bener teh tela geulis rupana Jaro. Ki Jemros oge beki sidik ayeuna mah ka Sari Langking. Sedengkeun Sari Langking dapuge memang geus diniatan ti tadina atuh upama geus deukeut ka eta dua lalaki rek ngahaja nanyakeun ngeunaan jalan anu kudu disorangna sangkan bisa tepi ka tempat anu dituju. Sanggeusna ngaliwatan ka hareupeun Gempar alias Ki Jemros, Sari Langking antukna ngarandeg lengkahna paneteupna bantrok jeung teuteupna Gempar atawa Ki Jemros anu neuteub seukeut ka Sari Langking. Sari Langking imut baris seri leutik, imut anu ngandung pangirut dilak anu mawa pamikat terus nyarita ditujukeun ka Ki Jemros. Kisanak duaan kuring ayeuna keur lumampah geus nuju ka Gunung Halimun. Sugan andika duaan bisa nuduhkeun ka mana jalan anu kudu disorang sangkan kuring bisa tepi ka tempat nu dituju. Gempar alias Ki Jemros ngareret ka Ki Jaro, duanana kawilang kaget oge ngadengit caritaan Sari Langking. Sabab ieu jelas kadenge kumanehanana duaan yen eta awewe teh rek lumampah nuju ka Gunung Halimun, satujuan jeung manehna duaan. Ki Jemros nyerenge seuri bari jeung nangtung dituturkeun ku Ki Jaro. Gempar alias Ki Jemros ngareret ka Ki Jaro duanana kawilang kaget oge ngadengit caritaan Sari Langking. Sabab ieu jelas kadenge kumanehanana duaan yen eta awewe teh rek lumampah nuju ka Gunung Halimun satujuan jeung manehna duaan. Ki Jemros nyerenge bari ejeng nangtung dituturkeun ku Ki Jaro. Ki Jemros neuteup ka Sari Langking rutret ti luhur kahandap bangun anu keur naksir ka Sari Langking tina tangtungan pangawakan nepikeun kana keuritan beungeut. Nyai teh nanya ka Akang. Narek aya maksud naon make jeung rek ka Gunung Halimun segala rupa. Betuanian pangawak awewe lumampah sorangan nuju ka Gunung Halimun, bangun anu penting pisan geuningan. Ari Sari Langking harita males teutepan Gempar bari nyarita jero hatena. Dedeg jeung gagah ilalaki teh. Pangawakanana keker. Jelas pedas tanagana jeung sigana teh kawilang jago. An beungeut nama dibebos Jemros kitu. Getek sigana teh. Hayang nyaho aing panasaran, saha cenah ilalaki teh? Ningali Sari Langking masih keneh ngajanteng nangtung bari ngahuleng Ki Jemros alias Gempar. Jadi panasaran terus harita nanya deui ka Sari Langking. Rek aya naon lumampah ka Gunung Halimun sagala rupa Nyai? Memang Akang apal sartanya ho jalan ka mana nu leuwih deukeut geus nuju ka Gunung Halimun. Ngantang tu emo nuduhkeun kitu bae eta jalan. Upama ayeuna Nyai acan nerangkeun naon maksud jeung tujuan nuju ka eta patempatan. Ari Sari Langking ayeuna mah anu nitenan kana tangtungan jeung keuritan beungeut Gempar alias Ki Jemros. Kituna teh bari terus ngajawab pananyana Ki Jemros. Ngeunaan maksud jeung tujuan eta urusan kuring pribadi. Jadi hanjakal pisan teh bisa dibejakeun ka Andika. Ngan lamun Andika memang nyaho kana jalan anu kudu disorang, leuwih hade bejakeun ayeuna ka kuring. Ulah dagoan ka hurang amarah kuring. Sikep jeung caritan Sari Langking mau galakna keranan sigana teh henteu ngarasa sieun ku Gempar alias Ki Jemros. Ki Jemros nyerenge seuri ngareret ka Ki Jaro, nu direret gancang midu nyarita ditujukeun ka Sari Langking. Tong make jeung nembongkeun sikep nu galak saperti kitu Nyai. Sabab ieu nu ngajanteng digigireun kula teh rajana sakabeh jalma nu garang jeung galak. Nyatana Ki Jemros, jadugna Karaman Gempar Karoban. Jadi lamun ayeuna pangawak awewe nembongkeun sikep anu galak jeung garang, pugu pikeun Ki Jemros mah jadi hayang seuri.
Sari langking katingali paromananang mungka kaget. Sabab ngaran Ki Jemros salaku jadug karaman gempar karoban kabilang kungsi kadengekeun kumanehanana. Malah kungsi aya beja nu katarima yen sirawing ajal kuleungeuna Ki Jemros jadug karaman gempar karoban. Tapi sari langking awewe nu kungsi dipihukum ku Ki Buyut Ireng, anu sakaligus kungsi neleuman ilmu silat ti Ki Buyut Ireng, anu akhirna diturunan ilmu tina sabagian ilmu nu kacangking ku Ki Buyut Ireng, nyata nu disebut ilmu silat tandang maruta teh. Tapi sari langking awewe anu kungsi dipihukum ku Ki Buyut Ireng teh dumasar kana kayakinan, kana kamampuhan pribadina. Ngajadikeun sari langking teu lila aya dipangaruh rasa kakagetna, neuteup leuwih antep ka Ki Jemros terus nyarita deui. Oh, jadi iya jadugna karaman gempar karoban anu katalah Ki Jemros teh. Tetela gagah, ejong ora kene geuningan. Kula bener-bener ngerasa bagja sabe bisa ditepungkeun di ieu patempatan. Ayeuna eueuh salahna lamun kuring ngawanohkeun diri ngaran kuring sari langking. Ki Jaro ayeuna manu kabagian ngarasa kaget ngadenge caritaan sarta pangakuan sari langking. Ari sabab pikeun Ki Jaro anu memang kawilang dumuk di Tatar Kulon, tangtu apal kana riwayat lambaran kahirupan Ki Buyut Ireng. Ki Jaro ngahulang bari nyarita jero hatena. Sari langking. Ay. Sari langking. Na teu salah kitu didengean aing. Nurutkeun beja nu katarima atawa nu kungsi katarima ku aing. Sari langking teh kabilang awewe nu kungsi jadi pamajikan Ki Buyut Ireng. Nya. Aing inget ayeuna mah. Kungsi ngadenge kana ngaran sari langking teh. Bener. Nya pamajikan Ki Buyut Ireng. Tapi nah geuningan ngora keneh kieu kuduna mah geus kolot nurutkeun hitungan umur mah. Ningali Ki Jaro kalah ka ngahulang sari langking ngareret di kagempar alias Ki Jemros terus nyarita deui. Ki Jemros, leuwih hade ayeuna mah bejakeun ka kuring. Mana jalan udah deket pikeun nuju ka Gunung Halimun? Lamun dibejakeun mangka kuring tangtu bakal nganuhunkeun ka andi kaduaan. Ki Jemros nulak cangkeng bari ngaliuk bari ngalenggak seuri. Anu tangtu atuh seurina bari ejeng dibarengan ku geter kakuatan tanaga lapisan. Sora serina Ki Jemros mubu ngageterkeun kana jajantungna sari langking, upama seug sari langking teu dilapis ku kakuatan jero tangtu bakal soak ngadenge sora serina Ki Jemros. Hebat bener eta caritaan teh sari langking. Nanya bari jeung dibarengan ku sikep anu lieur upama ngancam. Ngancam ka jadugna karaman gempar karoban. Bener dunya geus tibalik. Sabab aya awewe nu sikep jeung caritana leuwih ti lalaki. Wanian bikang-bikang ngomong kitu ka dewek. Sari langking katingali paromanana jadi robah. Kasinggung hatena ku sikep jeung caritaan Ki Jemros nu kurang ngajenan ka dirina, nu sok padahal nurutkeun pangrasana mah dirina teh lain awewe biasa. Tumuwuh perasaan hayang ngajajal kana ajen tahapan pangartina Ki Jemros, jadugna karaman gempar karoban. Andika bener-bener nyarita lir upama nu kurang pangajen ka diri kuring Jemros. Si sari langking lain awewe biasa nu gampang dihina sarta disarwakeun jeung wanita biasa. Lebah dia andika kudu ngarti. Si sari langking teu ngarasa seber sanajan adu hareupan jeung jadugna karaman. Ki Jaro Noel kana leungeun Ki Jemros bari nyarita lalaunan. Awas. Kade hati-hati Ki Jemros. Kula kungsi ngadengi ieu ngaran sari langking teh lamun teu salama kungsi jadi pamajikanana si Buyut Ireng. Ngan kula kakara ayeuna nyaho jelemana nu ngaran sari langking. Da iya pugu ari ngaranna mah kungsi ngadenge teh heula-heula keneh oge. Gempar alias Ki Jemros kerung kawilang rada kaget oge ngadenge caritaan Ki Jaro kitu teh. Sabab manehna kungsi ngadenge guaran caritaan Ki Jaro anu pareng bantro kakuatan jeung Ki Buyut Ireng. Malah kungsi dicaritakeun jalma anu ngaran Ki Buyut Ireng teh kawilang jago kolot anu geus eueuh tanding jeung pantaran dina alam harita. Tapi Gempar atawa Ki Jemros oge boga kayakinan kana kamampuhan dirina.
Kawilang jalma nu digedeken di alam lingkungan kahirupan para karaman, katingali harita unggut-unggutan sirahna netep seket ka sari langking bari nyarita deui. Jadi iya nu kungsi jadi pamajikan anak Ki Buyut ireng teh. Bagja teh meunang nyai. Lamun kitu mah kawilang awewe nu ngarasa boga pangarti meureunna nya. Syukur ayeuna urang ditepungkeun. Terus terang ayeuna dewek bakal nyarita. Bieu nanyakeun pikeun nuju ka Gunung Halimun, teteh lamun kitu mah urang satujuan. Sabab dewek duaan oge memang bakal nuju ka eta patempatan. Waktosna geuning seep. Urang cekapkeun nugi ka dewe latunya. Acara dongeng kiwari kapihatur ku Wakepoh Kiwari neraskeun carios Si Rawing Kiwari. Hatur nuhun, permios.